Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Farmun ari ieu eta hiji cabang masalah, nyata cabang masalah anu berkaitan jeung wajibna ngumbah bubuluan nu aya dina seputar beungeut. Di antarana nyata bulu kumis, di antarana nyata bulu jenggot, di antarana nyata bulu godeng. Loba lah kamari geus disebutan. Taya dek nyaritakeun nyata hukum ngurud jenggot. Hukumna ngurut jenggot. Qala farantos ngadawuh saha Syekh Utsman radhiyallahu anhu fi Tuhfatil Habibi, ngadawuhna dina kitab Tuhfatul Habib. Kumadawuhanana halqul lihyati ari ngurut nyukur bisa, tapi nyukurna lain nyukur ku gunting mah halqu mah. Jadi dikurut bahasa teh. Ari ngurut jenggot eta makruh saur anjeunna. Jadi makruh jenggot mah tong dikurut. Mun dikurut makruh. Walaisa jeung lain ari ngurut jenggot teh eta haram henteu ari haram ngan makruh. Wa akhdhu ma jeung ari ngala nyokot perkara halal hulumi, nyaeta nyokot bubuluan, ngala bubuluan nu aya dina hanapeun tikoro, dina palebah tikoro. Kila eta mah hukumna menurut sebagian kaul makruh deui. Dan dia merada hampang. Wakila menurut sebagian kaul deui mubahun ari ngala bubuluan anu palebah tikoro genggerong. Sebagian nyata ngamakruhkeun, sebagian ngamubahkeun, antara makruh jeung mubah. Wala basa jeung teu naon-naon eta anu bukti biibqa isabalaini ngantep bulu sabal. Naon sabal teh wahuma jeung ari eta sabal teh tarafas syaribi nyaeta cocongo tungtung dua tina bulu kumis. Tungtungna pan kumis teh kenca katuhuk, nah kiri kanan. Jadi eta ayeuna ngaranna eta teh sabalen. Tungtung bulu-bulu kumis anu kenca jeung katuhuk. Kamu teh naon-naon tah? Buntutna we kitulah, buntut ayeuna kumis. Nusak diparekel-parekel gitu baheula mun panjang mah eta gitu. Nah, eta mah teu naon-naon. Teu aya makruh, komo haram teu. Nah, tapi wa akhdhu saribi ari ngala bulu kumis bil halqi dikurut
awil kosi atawa digunting digunting ngan ieu mah nyaeta didugulkeun dek gunting rek dikerok makruhun eta makruh ulah tarik teh keur ka batur da urang teh tukang makruh gitu tarik teh makruh biasa gitu ulah diremehkeun ulah tarik teh makruh biasa. Nah ari mah alusna kumaha kitu masalah kumis teh anu alusna mah pasunatu mangka ari sunatna dina palebah bulu kumis mah nyaeta nu kahiji teh dikurut saeutik dina palebah mana dina palebah anak degeteun diwir tapi ka nyaeta ukuran satembongna sakatembongna diwir pan diwir oge anu rogok masa katutupan kitu tah alusna kurut na palebah anu ramai kana biwirna mah halusna mah nah kitu geuningan ari katingali lamun aya namun teh barang dahar minum kitu tah nginum nusap nyarangsang di didinya ta eta ngewa katingali rabi gitu tak urut nyaeta saukuran sakatembongna ka katingalina biwir bebeuremna gitu biwir eta da karok eta geus kitu tuluy aya namun tama gunting saeutik gunting aya namun tama saeutik nya kurut tuluy aya gunting saeutik tigigir tah tigigir nah tadi mah teh hangat geus kitu sesakeun we saeutik ai baheula mah cigah kumis jojon baheula mah kitu aya pelawak teh kitu tah alus sana kitu jadi sasakeun saeutik kitu tah jadi dihanap ayeuna dikurut teu katembong ayeuna biwir tuluy ayeuna tigigir tah ala ayeuna kiri kanan sasakeun saeutik tah baheula mah aya nu khas kumis kitu teh ingat ayeuna baheula keur ayeuna pelawak jojon ieu jadi contoh ya dina palebah kumis mah kitu pan kumisna teh gitu saeutik teh nyasa gitu lain aya namun teh bewok lain kumisna sunatna teh kitu aya nama apa kidul saprajin gitu teh ngurus kumis teh gitu nah teh kitu jadi pengamalan tina sampina gitu pengabaran tina sampina jadi cara teh kitu lamun hayang meunang pasunatan ya tinggalkeun nyaeta fardu wudu anu nomor kadua tah beres ayeuna lanjut nyaeta kana fardu wudu anu nomor katilu asali sulan samalihe utawi kang kaping telune iku goslul yadaini ngawasuh tangan loro darope ngawasuh tangan loro ma'al mirfaqaini sumartane sikute karo asalisu jeung deui hari anu katiluna parduna wudu teh nyaeta goslul yadaini nyaeta ngumah dua leungeun sarua we kawas goslu nu tadi makna nu aslina nyaeta makna ingisalul yadaini artina teu kudu ngahajadi kumah kakumah kitu hartina mah jeda kakumbahna dua leungeun dua ma'al mirfaqaini serta dua sikuna jadi jeung sikuna dua nana leungeun teh
di mana ya, menurut aya namun sebagian ulama sesuai aya namun jeung hadisna ilal mirfaqaini cenah kitu bagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum tak gitu. Jadi aya namun tamatina tungtung ramo tapi karena siku duanana. Menurut sebagian ulama jadi kumaha ta posisi wuduna. Lamun wuduna dina cai anu ngabalong dina kula mangka sunat dina tungtung ramona tapi karena siku. Lamun dina caina anu ngosor saperti dina keran maka sunatna dina siku heula tapi karena ramo. Ari kadar sama rek di tengah heula rek aya nanti tungtung ramo heula erek tina palbasiku heula erek sakaligus diteleupkeun. Jadi we nu penting kakumaha sakabeh leungeun dua tina ujung-ujung ramo tapi kana siku nu pasti eta nu pasti nama. Adapun nu tadi mah pasunatan lamun jelema eueuh sikuan di mana batasna gumah leungeun keur nu eueuh sikuan lurus kitu tina ramo teh urang mah aya-ayana cetekolanna tah aya sendi aya namun tama eta siku tah umum gitu ya mah teu umum eueuh sikuan. Nah mun sama sakali eueuh sikuan jadi ukurkeun we kanu aya sikuan take dina nalika wudu keur manehanana da teu boga siku aya abdi cenah tepi ka mana wuduna dina palebah mah leungeun teh ngukur we ka batur kanu aya sikuan. Lamun perkiraan tina ujung ramo tapi kana siku teh nu aya sikuan taroh 30 cm tah keur jelema anu eueuh sikuan engke dina ngumah leungeunna nyokot teh 30 cm tina ramo. Sabab umumna perkiraan nu aya namun masih kuat teh geningan 30 cm anu sadang teh mangka keur manehanana nu teu boga siku nyokot teh tina ujung ramo 30 cm. Ngan sepanjang aya sikuan najan lain tempat dina biasa lain dina tempat anu biasa tadi nu biasa contoh nu aya sikuan teh umumna teh nyaeta tina ujung ramo kana palebah siku teh 30 cm. Ari ieu lain teu akur teu parok jeung batur teu umum jeung batur. Sikuna teh di dieu dina palebah puputeuyan sapanjang aya kana sikuan mah tetep we dina palebah mbah leungeun kudu tapi kana siku walaupun sikuna lain dina tempat anu umum jeung batur gitu di dieu sikuna teh dina puputeuyan tapi siku teh keur manehanana mah teuing can mangihan ya dan mangihan. Nah, jadi sepanjang aya sikuan mah tetap batas ngumah leungeunna tapi kana siku bae najan sikuna lain dina tempat anu umum lain dina tempat anu biasa batur teu umum. Ngamun eueuh sikuan ukurkeun we kanu aya sikuan dina palebah ngumah leungeun. Di dieu bahasana au qadrihima inda faqdihima atawa saukuran dua siku inda faqdihima dina nalika eueuh sikuan. Jadi wal ibratu jeung ari anu diijir jeung ari anu diukur jeung ari pangitung-itung nu direken bil mirfaqaini nyaeta ku dua siku eta ingda wujudi hima dina nalika wujud dina nalika aya siku duanana. Jadi sapanjang aya mah sikuan tetep kudu diukur dina ngembah leungeun tetep kana siku duanana sapanjang ayaan mah. Walau fi ghairi ma'alima najan eta siku teh
dina luar dina lain tempat nasiku duanana al tadi anu biasa jadi teu biasa tetapi kudu udah kana sikuna dina gopal bangwah leungeun hatta lawil tasoko malah mah lamun seuk tepung eta siku duanana bilman kibaeni antara kana tak kartina nyata deket tak sikuna teh tetep we utubiro ngumah leungeun kudu tapi kana siku nu palebah tak teh dayakeun sikuan lamun geus eueuh kakara ukurkeun kana aya-ayakeun mah sanajan deket tak sikuna kudu tapi kana siku we naon mirfaqoen teh wal mirfaqoni ari mirfaq teh tasniyatu mirfaqin nyaeta tasniyatu mirfiqin tasniyana lapat mirfiq dikasrakeun eta mah mimna dikasrakeun mimna wafatul fa'i ngan ari matahkeun fana absohu eta leuwih fasih leuwih halus minal aksi tibatan sabalikna ta jadi urang mah macana kanu leuwih absoh leuwih soheh leuwih halus jadi meunang dibaca mirfiq gitu mirfiqoeni mirfiqoeni ngan halus nyata mirfaqoeni pas tadi dina sisi bacaan tah naon ari mirfaq teh siku teh mana majmuul idhami ari mirfaq teh ari siku teh sakumpulna tulang-tulang asalasi anu tilu aya tulang tilu di dinya tah nu dua nyaeta disebutna udmatayil adudi nu dua ngaranna tulang pepeuteyan eta teh ngaranna teh tulang pepeuteyan nah nu hiji disebutkeun ibrotud diro nyaeta tulang jarum siku ngaranna naon eta teh sok sebut ayeuna Sunda mah betulnya aya namun mata congo eta congo siku ada khilati wa ada khilatu anu asup bainahuma nyata antara nu dua tulang pepeuteyan wa alladzi yadharu nyata anu eta tulang ibratud dirate alladzi yadharu anu sok katembong indah tayiliati dina nalika ditilepkeun nolol eta siku eta tulang eta tah eta mah ibroh kal ibroh teh tigah jarum mencos gitu tah nolol wajibu jeung wajib naon gosluma ngumah sakur perkara alaihi ma anu aya dina saputar eta leungeun dua naon wae nu aya dina leungeun dua nu jadi dina leungeun dua di antarana nu sok biasa jadi teh bulu mun leungeun aya buluan wajib dina wudu palebah ngumah leungeun wajib kakumah jeung bulu-buluna naon deui ayeuna mun tama anu sok jadi dina eta terbiasa mah model karang tah sok aya karang ayeuna mun tamudeun wajib kakumah jeung karangna naon deui nu sok ayeuna mun terbiasa anu sok jadi tah sawaktu-waktu kutil mun dina leungeun aya kutil aya karang naon teh eta wajib kakumah kutilna karangna buluna nu aya di leungeun teh lain leungeunna wungkul jeung kutil-kutilna jeung karang-karangna jeung bulu-buluna kumaha lamun diteuteup potong sebahagian tempat anggahota wudu anu wajib anu fardu dikumaha sebagian potong fa in ubina mangka lamun
lamun diteuteup ba'du tegasna potong ba'du mahalil fardi sebahagian tempat anu fardu anu wajib dikumbah dina wudu dina anggawata anu wajib dikumbah aya potong wajaba jawabna mangka wajib naon gosuma mumah anggawata bakia anu sasesana wajib dikumbah sasisana nu aya sasisana aya nu aya wajib dikumbah teu au min mirfaqihi atawa lamun seuk aya namun tama ieu buntungna teh potongna teh nyaeta tina siku potongna teh tina siku lamun tadi mah meureunnan beharapun siku ieu mah tina siku ai siku pan puncakna batas ayeuna umah leungeun lamun tadi malah ayeuna tina siku ka handap tina pigelangan eta we nu aya nu wajib dikumbah nyata tina pigelangan kana siku henteu kudu digantian ayeuna potong gantian ayeuna mutar potong ka dieu galak henteu teu ngadak wajib digantian eta we saayana eta ngan lamun potongna lain tina siku ka handap ieu mah tina siku ka luhur minimal tina pelebah siku potongna leungeunna teh maka wajib ngumah ujung-ujung tulang pepeteuyan. Jadi tulang pepeteuyan aya anu wajib dikumah saeutik we. Cokot ayeuna saeutik wajib lamun eta potongna tina pelebah sikuna wajib ghuslu ra'si admi adudihi tina pelebah jeung pisan pas pisan teh nah wajib eta aya keneh tulangna nolol kitu tah wajib dikumbah tulang eta mah tulang pepeteuyan nu dua mah wajib dikumbah nah lamun ayeuna beh dituntun tulangna potongna teh beh tilu tulang tilu ieu maka eta mah teu boga kawajiban ngumah leungeun palebah anu potongna cuman aya oge sunat cek si capot teh mah wajib ngumah beungeut kitu oge lamun boga beungeut jadi teu boga beungeut nu beureun naon ngumah naon gitu wajib ngumah ayeuna mun teh mah leungeut kitu oge lamun boga leungeut teu boga leungeut naon kumaheunana gitu kan aya we pasunatan mah nyaeta ngumah anu aya eta ngumah nu aya eta nu nyambung kana leungeun teh sunnah ghuslu baqi adudihi disunatkeun ngumah sisa pepeteuyan saeutik aya namun teh pepeteuyan kitu ge sunah teu wajib kitu ge sunah teu wajib ai beak mah jeung siku-sikuna teu aya kawajiban mah leungeun sabab beak jeung siku-sikuna sapanjang aya keneh nolol tulang sikuna eta wajib dikumbah tulang anu nolol eta naon panna lamun beak jeung siku-sikuna pangan teu boga kawajiban mah leungeun tapi sunat dikumbah nyaeta palebah pepeteuyanna saeutik muhafadzatan alat tahzili karena ngarasa merhatikeun kana sunat tahjil jadi dina angawata wudu teh aya dua pasunatan anu alus lamun diimeukeun hiji nyaeta gurlah nyata gurlah mah ngaleuwihan tina batas rumah beungeut nu wajib nu pokok ngaranna gurlah anu kaduana nyata sunat tahjil mah ngaleuwihan dina ngumah leungeun jadi ulah dipasnya sikutik bawa ka dieu kana pepeteuyan ta eta teh ngaranna teh tahjil sunat dina wudu kitu lamun dina ayeuna mun teh mah beungeut aweh nya tapi kana eta tapi kana bohong oge ka dieu eta mah gurlah ngaranna Fala yakhlu wali alla yakhlu kadua panna kerja ma anu potong
tapi karena siku nabeah gitu, tapi karena siku nabeah teu boga kewajiban ngumah leungeun, tapi nyata aya pasunatan ngumah peupeuteuyanana. Hiji merhatikeun kana sunatna tahjil, kadua supaya ulah kekosongan nyaeta anggahota tina kasucikeun, tina disucikeun. Berarti lamun ayeuna teu dikumaha pisan najan sunat aya kekosongan ngumah leungeunna meureun sabulah, atawa lamun duanana ieu ayeuna mun teu mapotong teh berarti di dinya nyaeta aya teu ngumah leungeun duanana. Aya kitu mah nyokot saeutik bae lah ayeuna mun teh masing teu kaweahan jeung teu wajib oge kabeh ieu mah anggap wudu dikumah gitu. Lamun teu dikumah berarti aya nu kaliwat, aya kekosongan. Tak sunat ayeuna mun teu dikumah nu aya sunat teu wajib. Ar-rabi'u lan samalie utawi kang kaping pate iku mashu syai'in ngusap sewiji-wiji bayane se minar roksi nyatane sirah. Ar-rabi'u jeung deui ari anu kaopatna paruna wudu teh nyaeta mashu syai'in ngusap saeutik minar roksi nyaeta sirah, jadi ngusap sirah saeutik. Imam Syafi'i radhiyallahu an jadi cukup dina ngusap sirah najan nu kakumah teh henteu salamar-lamar acan, sapotong salamar teu salamar-lamar acan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Maliki, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wajib dina ngumah sirah teh, dina ngusap sirah teh nyata saparapateun mah nyata saukuran mun-munan. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki wajib dina ngusap sirah teh kabehanana. Tah, maka aya namun tamah karana anu paling bijak gitulah Imam Syafi'i mah. Jadi ongkoh aya nama tanana nyekapkeun dina ngusap sirah najan nyata sapotong lamar buuk. Tapi ada ajeunana sunat kabehanana cuman teu kawajibkeun. Jadi menghargai pendapat orang lain dihargai. Diamok, cuman itu di hukuman wajib gitu. Imam Syafi'i mah. Jadi Imam Abu Hanifah jata salah gitu. Andai kata aya namun tama ieu bade menurut Imam Abu Hanifah saparapat teh atau pikara pengumuman. Teu aya namun tama eta Imam Maliki katana sadayana. Cuman nyata konsekuen arina pendapat mah argumen mah erama sunat saksana menurut aya namun tama anu sanes nyata ngawajibkeun. Jadi ku Imam Syafi'i mah eta teh dihargai cuman di hukuman sunat gitu. Tadi mana-mana aya namun tama aya anu khilafiyah seperti kitu dina kaidah usul fikih aya kaidah al-khuruj minal khilafi mustahabun. Jadi keluar supaya ia namun terbebas lepas tina khilafiyah, tina perbedaan itu hukumna sunat. Jadi artinya di mana-mana orang hayang ayeuna ka itu ku aku ka ku ieu ku di aku artinya naon bawa kabehana lamun ayeuna kabehana diusah batuk Imam Abu Hanifah oke di aku ku Imam ayeuna mun tama Abu Hanifah oke di aku termasuk komo lamun ku Imam tapi lamun dicapat hiji aya mun tama badada cerita imam urang lagi ayeuna mun tama cukup saeutik kitu tah jadinya bakal ditolak usaha da bentrok. Khilafiyah jeung pendapat Imam Abu Hanifah berbeda deui bentrok deui
Hilafiah di jengsa jeung Imam Maliki. Jadi aya nu teu kaku ku saware. Ketika aya diusap kabehanana Imam Maliki oke, Imam Abu Hanifah oke, Imam Syafi'i fuqih da eta mah Imam urang. Al khuruj minal khilaf mustahabun. Dia berlaku lain aya dina masalah aya namun hukum agama we. Dina hukum aya namun tama adat oke aya namun tama cek urang malenet hal. Kaditu kadieu kitu aya namun tamata. Tapi dina arti nyaeta dina urusan-urusan anu positif. Dan kayak itu kadia kieu, abdi mah aya jeung tukang mabok ayo gitu. Jeung tukang ngajar ayo, tukang ngaji lain kitu, lain kaditu kadia lain. Ya mah eta mah lain urut minal khilaf aya namun teu balae teu ceureukeun gitu. Jadi aya nu walau pada syaratna menurut Imam Syafi'i mah nyata ngajan ayeuna anu kausap teh sapotong buuk teu sabulu-bulu ata. Al-qadra atawa ayeuna al-qadra atawa ukur al-qadriha atawa saukuran ayeuna sapotong bulu saware sabulu mana ayeuna mun teu kulitna keur anu eueuh buukan. Jadi artinya dina ngusap sirah erek kulitna kulit sirahna erek bulu sirahna bebas erek kulitna erek ayeuna buukna. Najan saeutik mun kulitna oge najan saeutik kulitna oge sakepeung sapotongan buluk teh apa gitu sah-sah wae. Cuman ayeuna syaratna ngumah sirah dina wudu nyaeta kudu ayeuna mun tama wasartu gosirosi badal masih ari syaratna ngumah sirah anu jadi gagati bari gagati tina ngusap atawa alqa alaika taratun atawa ayeuna dipurakeun ayeuna mun tama kecretan tetesan ayeuna cai kana falbah ayeuna mun sirah walam tasir teu ngalemeres ayeuna mah cicingna di dinya da pogoh ukur sakecelak awadoa atawa neuneuh si jalma yadahu kana leungeun manehanana alati anu alaiha tetep dina eta leungeun teh almau aya caian ala rosihi diantelkeun teh hungkul dari kosong-kosong tadi usap-usap diantelkeun kana sirah walam yamurroha bari teu ngagesek-gesek bari teu ngosong-ngosong si jalma nya eta kana eta leungeunna ajja'ahu. Jadi artina lamun seger naon teh kana wasartu qasri wasartu sahri gitu nya wasartu sahri jeung ari syaratna buuk al-mamsuhi anu kudu diusap teh dina wudu eta alla yakhruja syaratna buukna ulah anu keluar di mana an hadir wasit tina batasirah min jihati nujulihi tina arah nyaeta turuna eta buuk teh min ayi janibin tina sakelilingna gigir-gigir pinggir-pinggir seperti mana kana min ayi janibin kana tigigir mana baik ti arah mana baik anu aya eta seputar sakelilingna nyaeta panurunan buuk teh lau madahu lamun ngabeberkeun si jalma manjangkeun si jalma kana eta nyaeta buuk teh bian kana mutajahidan sacara aya buukna teh mutajahidan galing mutajahidan nyata galing walau kosa mutajahidan nyata galing ke artina ikan tadi taina dina palbah ngusap sirah teh erek sirahna pe erek buukna pe cuman lamun erek ayeuna ngusap buukna ulah ayeuna mun teh buuk anu nolol anu lepas anu ngalewat tina batas-batas sirah buuk ayeuna sakieu ngusap moal ayeuna cakot teh congona gitu apa dia mah geus sirah cakot teh ayeuna
usap yeuna pan ieu mah geus sirah. Jadi kudu masih aya dina seputar sirah lamun erek ngusap buluna. Lamun ngusap buluna anu geus kaluar tina batas sirah teu jadi teu sah. Atau nyaeta ngusap buukna mah memang aya anu dina seputar sirah. Ngan lamun kira-kira di bedol saperti galing nu galing jika ayeuna mun tama naon baheula masak ayeuna loba nu galing kitu teh jika ayeuna meni keribo gitu sate ayeuna mun tama keur marengke aya sate di dieu teh aya pek di bedol teh geuningan di dieu lamun di bedol mah nah ngusap bulu nu eta nu tungtungna nu galing teh ternyata lamun di bedol mah eta teh kaluar tina batas sirah teu sah. Jadi kudu ulah nu etana ulah nu merengkelna. Apa cenah eta dina sirah kene? Ada dina sirah teh teu merengkel gitu ada di bedol mah manjangan geuningan ayeuna jadi kaluar tina sirah eta teu sah. Teu sah. Kudu masih kene aya dina wilayah sirah. Syaratna lamun erek ngusap buuk nama gitu. Sabab lamun ayeuna ngusap kulit oge teu bisa ngusap kulit anu geus kaluar tina wilayah sirah kudu nu aya masih keneh nu aya di wilayah sirah. Kumaha lamun ieu mah kuring mah moal ayeuna mun mah diusap dina pelebas sirah teh rek dibajur we. Rek dibajur. Atau ayeuna mun teh rek bajur sakaya teh teh wudu baheula mah dari kobong mah rupa-rupa meureun pengalaman ti guruna masing-masing kawas di Mekah gitu rupa-rupa bawa ayeuna mun teh di lemurna bawa ti pasantrenna gitu ayo tuh kecelakaan gitu aneh oh iya meureun aya kitu kaluar tina sapina jadi eta mah teu kudu fanatik gitu teu kudu fanatik aya mun teh urang ayeuna mun teh ulah teh kolot teh misalnya ada eta teh baranti gitu aya di ayeuna mun teh aya batur ayeuna teh aneh da geus nyaramot ya geus ayeuna mun aya bener aya teh ge aya kieu gitu di dieu asup deui tah payu sapina kabeh aya deui kamu kabehanana gitu ya aya namun teman oh gitu wor gitu aya dina kaloba aya namun teman ngusap sirah teh aya namun teman tahu wor gitu aya namun teh eta mah kecelake unggul celah kira gitu aya eta kabehanana cukup aya tadi teh atrapkeun leungeun teu tahu caina mah basa aya eta kabehanana dieu sah aja cukup jadi teu aya nama beda jeung kieu nya dina wudu mah lamun aya bahasa goslu digantian ku masuk teu sah. Lamun mashu digantian ku goslu salah. Lamun anu bahasana kudu dikumah, tuluy teu dikumah tapi diusap terjadi. Lamun kuduna dikumah, diusap. Lamun anu kuduna diusap tapi dikumah, jadi sabab aya nama eta mah leuwih utama, leuwih lantis. Ari aya namun tama itu nanggung jadi usah ngurangan atuh dah. Ngurangan saha terus aya tina usah mah kana eta saluhur. Umpama mah saluhur ti usah. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain wallahu a'lam bissawab.